Duh, aing ya budak kamananya. Biasana acil nyamper ka imah aing ka mana meureun budak. Maha meureun layangan jadi pencan meureun. Duh, aing maha ya duh. Aduh. Ya anjir kieu mah. Dengan GS di pos menangeun. Siap ka satu waktu dia bae. Canggih di nyana. Aku balik diri kayak gitu lawan mah. Beneran zaman datang. Hei, di sia, dia sia. Janji sia mana sia ka aing. Janji naon sih Arit? Anu kamari penting teh kan aing mesen ka sia. Aduh aing poho. Aing gak bepan rek, boro-boro mikiran nu kitu. Pameureun sia lah. Dulu. Gede-gede make sepeda leutik. Di pulau teh budak. Woi, si Kimade aya cenah naonan make sepeda leutik? Atuh kumaha aing? Aduh ieu rahat tuh. Sia mah kebel. Ya bae mun aing libur lah. Sia libur ka kebelan atuh eta mah. Woi, ngomong aing ngantuk ye. Aing balik lah aing CPS. Sia mah kitu bae ieu. Sial tak, karena kayaknya kadengekeun. Karena balik, cuma mau nangkep aing. Ada sih di sorangan bae naon sia. Bodo amat. Aing daripada sorangan bae di dieu. Mending kakobakan aing neulah nu ngojai budak. Aduh Erik, jalan ke dia kumaha yeuh? Ih, eta budak keur naon nonggeng bae. Woi, sia keur naon budak? Kan kerangan emas. Ih, sia nangan emas. Eta buksia karoneng dong emas. Abo, bersebut emas bae. Ari sia sebenarnya keur naon di dieu? Wah, sia nyimak pembicaraan aing jeung acilnya. Ih, henteu aing tadi kerangan emas di dieu. Sia emas. Eta naon deui sapeda digurusukeun? Poloon teuing sia. Jauh reman, kan digurusukeun bae ka dieu nya aja aing nangan emas kagag. Sayo mending ngilu aing bae yuk. Kakobakan heula nu ngojay. Ayo, ninja aing yeuh. Maya bawalah ya. Abo sia main di panggul bae. Atuh geus sih lempang bae pake ku sia. Atuh kan aing doa anjing sia tengenangan lah. Heeh, geus aku masih bang sia. Nih, jauh Rik, berat. Ieu pang turunkeun lah. Heula berat aja ku sia dipanggul. Polona amat sia. Geus turunkeun kayak koing didorong. Dorong aja. Tahan Rik, oreman Rik. Abo. Tuh kan sama Rik. Aing ngelaleunan, beda aing ngoreman. Aduh kumaha itu? Sia ieu nu bener lah mohonna. Pasang rem lah nu bener. Aduh sia. Aing buka duit. Sia geus udah urang. Kumaha meureun? Ngoreman lalaunan. Heeh, geus lah lalaunan. Ngeri aing lah. Duh. Dia dibayar ke, rada adem kan? Geus lumayan di adem dah. Capek aing nyeri awak tuh, ragag. Salah sia ieu. Ada yuk, kodrat ngoreman. Atuh sia ieu kunaon teu dipasang eta remna. Pohon. Kudu caropok bau. Matu. Nyaho aing mah sama lain sepeda aing ieu. Lah, Rik. Udah, yang yuk. Siapa lah ditu buyang? Ya aing mah geus gede. Dulu nyaku budak leutik kabeh aing sia ditu. Emang geus gede. Di kawe geucing. Manya. Tadi saya ngomong naon jeung acil di pos. Kepo sia mah. Idi tanya aing ge, setik. Nah, cuma nu soal layangan aing hayang. Ieu layangan jasa. Neuleuh budak tentang layangan jadi hayang pesan kanyana. Dijieunkeun. Heeh, poloon tah budak. Umur teh budaknya. Oh, teu jelas. Sial aing nge-cash di pos satwa.